para mitra sadaya keur ngangayakeun babala gempagan atanapi babadamian antawis Ibu Ruhati atanapi Biru Hati jeung Abah Lemud ngeunaan anu aya patula patali jeung leungitna salaki Biru Hati. Atuh harita ge tua kampung teu nyaksian dina eta kasempetan. Harita Biru Hati ngarasa sedih ngadenge caritaan Bah Lemud. Patua kumaha atuh lamun salaki kuring diwadalkeun? Rek saha anu ngabelaan ka dari kuring? Mangkaning salaki kuring duh. Salaki kuring teh meureun maot dihakan siluman. Ampun teuing patua padahal mah jeung make jeung tong digantian ku pare sakintal gantiannya ku jalma nu sarua jeung salaki kuring teu ridho teu suka lamun salaki kuring diwadalkeun mah. Oh mulah kitu bibi. Ieu mah lain diwadalkeun ka siluman lain digantian ku pare sakinta tapi lamun salaki bibi teu kapanggih Bah Lemud rek mere pare sakintal. Lamun kapanggih layona rek mere 2 kintal. Lamun kapanggih hirup moal dibere naon-naon sarta moal aya aturan naon-naon. Ieu mah dagoan we saminggu. Susuganan bisa kapanggih. Cek patua karunyaeuna keur tuburubut Ibu Ruhati. Hujan cipanon para mitra. Manehna teu kuat nerima kanyataan model kitu. Sanajan salakina can kanyahoan nasibna ge Biru Hati teu ngomong deui. Cicing we bari ngalamun inget ka Mang Ronyok anu taya mulang-mulang. Sadengkeun Bah Lemud melong bae jiga nu panasaran akhirna mah pok ngomong lalaunan. Ojong loba teuing cicing. Hayu urang ngamimitian neangan. Batua kudu ngabantu ka kuring ieu. Carana mah kumaha we pokona mah Mang Ronyok kudu kanyahoan nasibna. Mun maot kudu aya layona. Mun hirup kudu kabawa balik deui. Ieu urang barali ka sawah urang baluru tabakna. Bener kitu yu ayeuna mah urang idit. Pek atuh Biru Hati mah daguan we di dieu nya. Engke ge mun salaki bibi geus kapanggih bakal dianterkeun ku kuring ka dieu. Yeuh batur-batur urang idit ka sawah. Cek patua kampung bari nangtung. Terus bijil ti imah Biru Hati dituturkeun ku Bah Lemud. Jalma-jalma nu di luar goyang silih reret jeung baturna. Malah mah pahibut cacarita tapi teu lila lantaran diajak deui ka sawah ku tua kampung. Malah jalma urang Cilangkap ge para mitra loba nu tuturubu nuturkeun terus nanya ka tua kampung ti lembur luhur. Sanggeus diterangkeun mah tuluy marilu ini trek mantua neangan Mang Ronyok. Biru Hati diuk bae dina palupuh sorangan panon rambisak bari nyawang kanu anggang inget ka salakina nu taya bali ka imah. Abong kanu miskinnya picilakaeun teh meni babari rajeun meunang pagawean kalah ka matak cilaka. Jaba kudu pasea heula jeung Bah Lemud. Tetela nasib teh tiis ieu teh geuninganan. Estune teh semplek nincak semplak. Kitu salah kieu salah. Nah ka mana atuh akang teh inditna buat teingnya we diwadalkeun ku Bah Lemud ka siluman. Da geuning cenah Cekang Ronyok oge. Teu boga pamajikan Bah Lemud teh da puguh beak bae. Malah anakna ge kari hiji. Kan aya teuing mun nya teh salaki aing diwadalkeun. Awas ya rasakeun pamales aing. Da aing diboga keneh hojah. Cik Bi Hati ngomong sorangan panon teu boleh cayan murubut mapai pipi. Manehna teu inget kana dahar. Beuteung mah ukur bukan teu dipalire pipikiran ku malayang bae kanu teu puguh. Rusras kanu geus kaliwat ngawawaas ka Mang Ronyok nu dibawa ku siluman. Rai bulu punuk Biru Hati ngadadak pating puriding. Sakujur awak paranas tiris bet kukurayeun ngalamun ngeunaan jurig jeung siluman. Hate Biru Hati lenyapan jajantung ratug teu puguh. Beungeut pias jiga mayit akhirna Biru Hati maksakeun nangtung brug nutupkeun panto blus ka kamarna. Blug meubeutkeun awak kana tempat sare. Terus ngalamun nginget-nginget salakina nu can puguh nasibna. Malah teu aya pisan laratananangan ukur ngaharepkeun tina hasil pagawean tua kampung sapara kanca. Susuganan aya hasil nu mucekil. Tapi teuing kumaha sababna para mitra sadaya. Hate Bi Hati bet kurang percaya kana caritaan tua kampung, bet timbul pikiran goreng. Nyangka pura-pura tua kampung teh disebutkeun di Janggi Pasini jeung Bah Lemud. Sakabeh caritaan jiga geus meunang ngabadamikeun ti samemehna. Tapi oge ngarasa bungah sabab dirina geus aya nu ngabela. Akhirna sirah Bi Hati lieur
tekuat mikiran eta perkara tungtungna reup sare. Ari tua kampung para mitra sadaya jeung Bah Lemud katut baladna. Harita teh geus tarepi ka sawah didinya ngariung deui ngawaskeun pare nu geus beak siga urut dibuatan. Jep sararea jempe panon marelong deui ka tengah kotakan. Ari manuk rabeng haliber bari recet di sarada. Kaayaan di sawah mata ketir sabab pare barotak bae. Loba nu geus pejet beak ku beurit. Anu aya keneh mangan sisina wungkul. Wadua rek kumaha nyangan mangronyok atuh. Cing atuh geura atur. Ieu jalma sakieu lobana gunakeun sina nareangan capakna. Susuganan aya lacak nu netelakeun ngeunaan leungitna mangronyok atuh. Ulah abrul-abrulan kieu moal hasilna. Cek Bah Lemud ngamimitian nyarita panon melong bae ka sawah. Nu geus taya parean jarami mah teu matak bungah kana hate. Kieu Bah, ieu jalma rek dibagi opat ku kuring, sinang ngelider neangan laratan. Susuganan aya tapak nu nyurigakeun ha ka mana dibawana mangronyok teh. Ari abah mah teu kudu milu neangan barina oge lah. Tapi ulah wa kabali ka lembur. Pokona mah nya cicing we di dieu ulah ka lembur luhur keur tama lapar mah atuh parentah we bujang abah sina nyokot sangu sing loba. Sakalian mawa opieun keur nu barah keur nu naon teh keur nu baralik neangan bisi capeun ongko. Tak kitu bah ayeuna mah jawab tua kampung teu euleum-euleum ngomong wani naker. Bah Lemud teu wani nolak, manehna ngarasa era da loba jalma kapaksa satuju bae. Geun atuh ari kitu mah pek atuh sing bener. Lah muga-muga we aya gunana bah. Tua kampung terus paparentah ke anak buahna. Nu aya didinya dibagi opat di pepelingan sangkan maluruh mangronyok nu leungit. Kabeh kudu baroga rasa tanggung jawab. Sabab najan kumaha boe oge kanyataanana mangronyok teh baladna keneh. Buriak jalma-jalma bubar arinit ka unggal madhab. Mani rabul marilu neangan malah mah dumadakan jujol urang Cilangkap bari nanyakeun. Terus marilu neangan nu init beuki loba bae. Ari Bah Lemud teu kuat milu init manehna ngajentul di saung bari ngalamun. Panon melong kana kotakan sawah matak baluas. Sabab kamari mah pare teh kanel jeung harerang bakat ku beuneur. Harita mah ngan tinggal jaramina geus beak dihakanan ku beurit. Nempok kitu Bah Lemud mikir anteng naker sabab kajadian kitu teh teu kahartieun ku manehna mah. Heran aing ya. Geus 11 tahun aing jadi patani. Tapi kakara ayeuna manggi kajadian nu sarupa kieu. Aing teh minang nempo pare nu dihakan ku beurit tapi ari lo disiga kieu mah kakara ayeuna. Jeung deui aing heran sabaraha juta beuritna make meakeun pare sakieu lobana. Kamarana mantungna deui. Lantaran liangna mah da teu loba kitu. Mata clear mikiran ana ye. Apan aing den temunyung ka beurit. Tapi na pare aing be aku beurit. Jeung ngarti den nu diakan den nu geus koneng we. Aduh, mata katura lengan ye hulu ya. Cek Bah Lemud mikir bari ngajentul. Tapi hate ngarti kana eta kajadian. Sabab teu kaharti kupikir teu kahontal ku akal eta kajadian aneh kabina-bina. Najan nyage keur loba beurit da anu sejen mah teu kitu-kitu teuing. Ngan anu geus koneng parena memang kakara nu Bah Lemud wungkul dan anu sejen mah kakara rampak. Atawa beuneur hejo sawareh geus tarungkul koneng punduk. Nepi kaburit para mitra, Bah Lemud ngajentul bae di saung. Siga nu kaedanan ku pare henteu inget kana dahar henteu inget kana mandi. Gawena ngahuleng we jiga nu katenung. Ari awak geus dibawa balik. Punten ari anakna geus dibawa balik ku si Kampleng. Da bisi lila di sawah jeung nyana. Cirawan tunggang gunung teh masih keneh aya di sawah. Ari nu neangan can aya nu mulang teuing kamarana neanganana da teu aya nu nyahoeun. Sanggeus anyog kana wanci sariak layung. Kakara aya nu datang horeng tua kampung balik sorangan we. Sabab nu lobana mah nareangan keneh. Tapi aya oge nu geus balik barang serog ka saung tua kampung kaget. Horeng Bah Lemud teh ngajentul we. Di barang init didinya oge ayeuna mah geus datang deui masih keneh didinya. Terus disampeurkeun.
kutua kampung tegek diuk dina batu deket tihang bari pok nyarita. Tete lalabang gening taya laratanana bah. Taya tapak-tapak na acan taya tanda-tanda nyurigakeun. Tai nama kumaha ceuk pamikir abah ya. Tuh ingat tu abah ge. Ti tadi teh ngahulang we tapi henteu ingat kana perkara Mang Ronyok mah. Ieu mikiran sakadang beurit abah banyak mikiran teh. Nu geus milah miheulaan ngalaan pare abah. Bek we pikir kadinya ku padua. Na sabaraha juta beuritna. Make bisa meakeun pare sakitu lobana. Jeung deui ka mana kalaburna. Ari beurang apaan teu aya liangna di dieu teh. Ngan ukur hiji atawa dua tina sagaleng teh. Tapi naha beuritna loba-loba teuing. Pan teu kaharti ku akal tah. Teu kapikir ku pikiran gitu. Cek Bah Lemud bari pepeta terus nunjuk kana galengan sawah. Muka beneran aya liang beuritna malah mah nyukur jiga keur anakan. Ih, teu puguh abah mah. Keun bae atuh perkara beurit mah batuna we heula sakedeung sabab nu penting mah nguruskeun papada manusia. Nyawa manusia leuwih mahal hargana lamun dibandingkeun jeung pare atawa sawah. Tapi naha abah mamikiran bae barang pribadi, cek tua kampung jiga kurang panuju. Sabab ka Mang Ronyok teh nganggap enteng. Estu taya pisan hargana, taya pisan perhatianana, tapi Bah Lemud memang geus kaliput ku hartabana. Moal kapangaruhan ku ucapan sakitu, tetep hatena teh leuwih mika cinta ka hartabana nu jadi cocokanana. Wah, tong wa kamikiran nu batur sabab nu penting mah milik kuring geus ruksak. Sarta geus yakin gede pisan rugina. Ari perkara Mang Ronyok mapan geus aya nu neangan nyatana batur nu sakitu lobana. Moanya teu kapangi. Barang ngadenge caritaan kitu tua kampung geuneuh beungeutna. Kalayan teu loba carita terus init ninggalkeun Bah Lemud. Meuni teu ngareret deui pramitra. Hatena ngentab panas asa disapirakeun ku Bah Lemud. Sarta mangkarunyakeun ka Mang Ronyok nu teu kanyahoan nasibna. Malah mah teu aya tapak-tapakna acan. Tua kampung terus balik mapai galengan sawah bari jamotrot. Lantaran ambak ka Bah Lemud tapi barang tapi kasisi beulah kidul. Rag manehna eureun heula sabab manggi hiji galengan anu ledug. Sarta pare loba nu rebah jiga urut digalei jalma. Malah mah aya keneh tapak suku nu jeblok. Nu jeblok atuh ngahulang tua kampung terus luak lieuk tetela ti saung Bah Lemud teh geus jauh. Jika urut kelut ye. Tapi nahabat ngaruksa kana pare. Tibebeut kana pare meurina meuni rebah kieu ye. Cik urang tali tising api kaya sabaraha tau patapakna teh nya. Jeung disugan we aya barang nu tinggaleuan biasana mah urut gelut mah sok aya nu tinggaleuan nu murag. Muga-muga we pituduh nu pasti ye. Cing, kumaha tu carana nya sabab kuring teu boga tujuan goreng ye. Muga diajak ijabah we doa teh kudu maha kawasa lah. Cek tua kampung bari nalingakeun kajadian eta tempat. Manehna taliti pisan tur apik. Ningalian eta tempat teh para mitra breh di sisi galang aya roda hideung semu herang kebag tua kampung ngarenyag. Terus barang disidik-sidik malah disampeurkeun lalaunan. Ari breh teh dompet bako gancang dicokot sarta dititenan isina. Bako daun kawung gening ngan panekerna eueuh ye. Nya ieu jiga nama nu Mang Ronyok meuni teh nya. Sabab yakin ieu manehna jalma leutik nu dina dompet tara aya surutu atawa warning. Paling ge bako sebul. Cik kurang taliti denu sejena susuganana eta nu alus. Tua kampung kukurilingan para wargi sadaya di dinya. Neangan barang sejen anu sakira bisa dipake bukti. Telila breh katempo anu gugurilapan katojoh cahaya layung buru-buru disampeurkeun najan rada ka tengah kotakan ge teu burung kapangi. Breh teh bedog leutik nu Mang Ronyok atuh meuni bungaheun tua kampung. Bedog geuwat dibawa sarta diselapkeun kana beubeur kedig leumpang bangun rusuh. Ngajugjug ka lemur Cilangkap. Ngahajarek nepungan biru hati nu ditinggalkeun ku salakina bari leumpang teh tua kampung ngomong sorangan. Alhamdulillah ya laratanana ye. Susuganan we dompet jeung bedog nu Mang Ronyok teh. Nu ieu tang tu saterusna bakal bisa ditangtukeun. Nah maot atawa kumaha Mang Ronyok teh.
yakin aya numawangan samemehna gelut heula. Karunya teuing mangronyok. Nah, tu make daek digawe di sawah si lemud. Kitu pa. Dang tukeut. Nah mah, tawa kumaha mangronyok teh. Da yakin aya numawangan samemehna gelut heula. Karunya teuing mangronyok. Nah, tu make daek digawe di sawah si lemud. Ya kitu patut lemud teh kalakuan teu parok jeung batur. Matak beunghar galadang teh uni eta mah. Lain menang hasil tina halal. Hayang teuing aya nu ngawarah jelema kitulah ulah kajongjonan teuing dina jalan nu ngaco. Keun mang lah. Rek dibelaan ku kuring susugenan be sakatulungan kene. Ieu bedog jeung dompet bakal jadi hiji bukti kana nasibna mangronyok. Cek tua kampung bari terus lempang beuki gancang. Lantaran kaayaan beuki reup-reupan bae. Hawa tiis meuni nyecep angin ngahilibir matak tiris. Sora bangkong di sawah geus reang tongeret masih keneh aya nu disada. Ari lalai ting kalayang di Jomantara. Teu lila antarana tua kampung nepi ka sisi lembur. Terus mapai jalan terobosan ngarah tereh tepi ka Imah Biru Hati. Atuh teu lila di jalan teh srog manehna anyog. Barang tepi menibungaheun tua kampung sabab banto imah muka. Di jero katempo caang sarta aya jalma limaan lalaki bungkul. Nariung Biru Hati nu keur carita. Orang tua kampung Cilangkap keur nanya ka Biru Hati lantaran ngadenge beja ngeunaan kajadian tadi. Malah didinya aya RT jeung palebe. Ditambah ku kokolot kampung duaan. Aki-aki nu jag-jag keneh. Tua kampung lemur luhur uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga tu kalabat ulah asa-asa nuju ngariung ya. Cek palebe rikat ngajawab. Jep tua kampung nu keur cacarita jempe. Malah anu araya didinya ge ngalieu kalawang. Sup tua kampung ti lemur Cilangkap teh asu. Ti lemur luhur teh asu. Gek didinya diuk bari mangut. Sarerea para mitra kasarerea atuh bungaheun nu araya didinya. Sabab geus lila ngarep-ngarep kadatangan tua kampung. Para mitra sadaya harita manglebe tuluy nyarita. Alhamdulillah buru-buru datang. Geuning patua ieu teh kumaha mangronyok teh patua? Geus aya laratanana tawa acan? Hampura we kuring jeung babaturan teu bisa ngabantu dabongan teu dibejaan ku patua. Jeung deui tadi teh keur nyaraba jauh. Ayeuna kakarapisan nepungan ka Bihati. Kumaha hasilna teh patua? Palebe bangun teu sabar hayang geura nyaho kana beja nu dibawa ku tua kampung lembur luhur. Malah anu sejena oge para mitra marelong sarua hayang geura ngadenge bejana. Sumuhun patua kumaha kapenak salaki abdi teh? Bihati milu nanya panon melong siga nu panasaran pisan. Kieu palebe kitu deui ka tua kampung di dieu nya. Kuring teh kakaramulang tas neangan laratan mangronyok. Tapi teu kapanggih mimiti nama sabab kalah kangidar kanu jauh. Tapi aya kajadian kieu geura yeuh. Derak-dak tua kampung nyaritakeun pangalamanana. Malah kaayaan di sawah dibejakeun kitu deui sikep bah lemud dina mangsa harita. Ku tua kampung diterangkeun kabeh sanggeus cacap nyarita. Ku siwal ngaluarkeun dompet meunang nimu. Malah bedog dicabut terus digolerkeun dina samak pok nyarita deui tua kampung teh. Tah ieu dompetna. Ieu bedogna. Ayeuna kuring rek nanya ka Bihati, na ieu teh bener dompet bako nu mangronyok. Kitu deui bedogna datang tu ari Biru Hati mah apal. Eleuh. Nya anu kang ronyok ieu teh. Da dompet bako eta mah apal kuring oge da punggung apa ge sok dihareupan bae lamun keur ngobrol jeung kang ronyok. Cing bedogna ka dieu. Tuh, bedogna ge apa da sok dipake meulahan suluh ku kuring. Tapi mana ari salaki kuring atuh jeung ka mana nu sabenerna? Jawab Bihati. Bari terus nanya manehna tagih teu pugu. Ih. Nya eta teu pugu ari jalmana mah ayu urang pada mikiran we. Nah ka mana cenah sabenerna mangronyok teh lantaran yakin samemehna teh gelut heula ieu teh.
tangtu aya nu mawa ngan kuring teu bisa mastikeun jeung saha gelutna jeung diteng ka mana inditna cek tua kampung bari pepeta nu seden jarempe bari mikir panon merelong kana bedog jeung dompet bako nu ngagoler ari di luar kadenge sora jangkrik jeung gaang menireang di kajauhan kadenge sora anjing nu babaung rada lila para mitra ngaharulang nate lantaran nu dipikiran rada hese teu mata kahartiku pikir da puguh teu nyaksian kajadianana malah mah teu nyaho kana kaayaan di sawah kakara ceuk beja wungkul tapi ari akhirna mah palebe ngamimitian deui nyarita kieu meureun kieu teh nya jang ronyok teh moal burung aya nu mawa ku jalma atawa ku siluman ieu teh ngan kulantaran manehna embung dibawa samemehna teh ngalawan heula da ayeuna mah urang tanyakeun heula ka Nyi Ruhati nah Mang Ronyok teh boga busu atawa henteu jeung deui kumaha ti samemehna kungsi pasea atawa henteu cing terangkeun sing kaharti jeung ulah asa-asa ngarapugu mikiranana palebe melowong ka bihati anu ditanya meni kerung lantaran bingung da salakina mah teu boga musuh malah mah loba nu resep da tukang heureuy tapi akhirna mah pok ngajawab teu aya musuh Kang Ronyok mah malah teu kungsi aya pasea ngan kungsi oge pasea teh jeung kuring lain marebutkeun nu teu puguh tapi ngan sakadar perebut aturan nu teu kungsi jadi panjang malah mah jadi mikir Kang Ronyok teh jadi sadar kana kasalahanana nu akhirna maksakeun maneh menta pagawean ka Bah Lemud da cenah mah sobatna tapi kieu kajadianana da samemehna mah kungsi parere omong teh ngan kuring wungku jeung Bah Lemud teh kitu syukur atuh taina kumaha ceuk pamikir patua ti lemur luhur na teu boga rasa curiga ka Bah Lemud lantaran Bah Lemud teh geuning geus suka nyahoan kalakuanana kurang hade jeung tara campur jeung nu loba cek palebe bari ngareret di katua kampung pok dijawab kalayan tegas hari kuring ge curiga palebe tapi can aya bukti nu yakin nah Mang Ronyok teh dibadalkeun ku manehna atawa henteu sabab memang hal ieu teh matak bingung mikiranana ari sabab bareng jeung beakna pare di sawah bisi kurang percaya mah tareang geuranya sawah 8 kotak kelede beak parena kabeh mani bersih jiga tapak dibuat we tapi urut beurit ieu mah teu beda-beda katempona oge jadi kuring macan bisa nangtukeun ieu teh waduh bingung atuh kitu mah meureunnya kudu kumaha mikiranana tapi kumaha ari ceuk panggih Pak RT pamanggi Pak RT sa kira-kira nu mau Mang Ronyok teh palebe nanya ka Pak RT nu ngahulang bae jiga nu bingung teu tiasa ngawaler abdi mah palah bingung mikiranna oge asa teu kaharti ye eta we mangga we nyangakeun ka palebe sareng patua lah nah kumaha saena pokona mah abdi mah bade ngantosan parentah we kanggo nulungan ka Mang Ronyok mung tiasa ngabantu ku tanaga wungkul emutan mah mintul kuring teh jawab Pak RT terang-terangan nyebut teu nyaho da puguh teu kahartieun waduh rada bingung atuh kieu mah meureunnya kudu kumaha atuh nya cing kumaha ari pamadegan akipilan manawi we ari sepuh mah tiasa ngemut anu langkung paos da geuning parantos legok tapak genteng kadek mah sahanteuna we nu ngarora mah ukur jentulna wungkul ieu teh cek palebe bari neuteup ka akipilan jiga nu ngandung harapan susuganan ari kolot mah bisa nerangkeun kalayan jelas nu ditanya mikir harita teh lantaran kolot mah tara gagabah mun rek ngajawab tara leuir pikir atawa hawara bibir tapi sok sabalikna nyatana mikir heula kakara nyarita sanggeus tenang pok akipilan ngajawab kieu yang lebe kitu deui ka sadayana ieu nya ceuk pamikir aki mah nu bodoh ieu teh jiga-jiganya mah Mang Ronyok teh lain dibawa ku jalma biasa tapi aya bangsa lelembat lelemut gitu tah atawa nu goib tuh nu mawa ka manehna teh naon sababna pangna aki wani nyarita kitu sabab kieu ye baheula basa aki keur ngora keneh kungsi aya kajadian nu hampir sarua jeung kieu henteu ari sarua mah ngan ukur hampir ari nu ngalamanana lain batur tapi apa man aki keneh anjeunna teh tunggu pare di sawah sarua jeung zaman kiwari keur meujeun awerit loba beurit tah
harita ge anjeunna teh kitu ngintip dina kaayaan peuting. Barang geus peuting pisan nu datang ka sawah teh lain beurit, tapi mangrupa jalma. Hari isukna diteang ka sawah teh lah parete be aku beurit. Datanana sarua jeung nu biasa lamun beurit mah kitu. Tah jadi naon teh hari harita mah anjeunna teh teu leungit, da bisa balik ka lembur. Nya cacarita we ka batur. Tapi da teu aya nu percaya kalaka diserebut mantun we ku batur teh. Cenah mah cenah kamalinaan teuing ngabohong ngalohong teh ka bina-bina. Tapi ari aki mah yakin kana benerna jadi. Da paman aki ge nepi ka susumpahan ka aki, malah mah kakulawan ka aki nu sejen ge nya kitu. Ngan ari batur mah tetep we teu percayaeun. Tapi si aya kajadian kitu, aki teh rada hariwang sok sieun Mang Ronyok ngalawan ka makhluk demit nu ngarupakeun jalma nu ayeuna gelut sarta eleh terus dibawa kabur ka nagara siluman. Da kitu ka sieun aki teh. Tapi lain jeung sieun aki mah ieu mah lain. Da kakara ka hariwang wungkul bisi aya kajadian kitu. Da baheula paman aki ge nya kitu. Prake balikiran ku sarereana kumaha kaputusanana. Aki mah moal wani nangtukeun. Cek Aki Pilan bari pepeta. Anak gebeg sarerea ngarenyag malah mah bihati menit salangap bakat kureuwas. Bulu punuk pating sariak paranas tiris, jajantung motah meniratu. Ari nu sejen silih reret teu aya nu wani nyarita siga nu ngarasa bingung. Bari nu sejen ting harulang teh biru hati harita nyarita. Wah kitu salaki kuringnya Aki. Kudu kumaha atuh nulunganana cik atuh tulungan Aki abdi teh. Piraku Aki rek tega ka abdi nu kanya nyerian kieu. Tehangan salaki kuring teh Aki. Cek bihati jiga nu bingung bari jeung rek rawah riwi. Asa namahan susah ngadenge lalakon nu dipedar ku Aki Pilan, bisi salaki nage kabawa ku bangsa siluman. Oh nya ulah gugup nyai keun we da teu keur dipalikiran apa ge keur dipalikiran ku sarerea oge. Aban mah da ngariung kieu teh rek nulungan ka nyai ieu teh. Da moal sarumping ka dieu para inohong ari henteu kagungan maksad pikeun nulungan ka nyai. Sing tenang we heula nu penting mah. Ulah wa kaleutik hate. Cek Aki Pilan tetep tenang henteu kabawa ku sakaba-kaba. Nya biru hati sing tenang we ayeuna mah. Keun da keur dipalikiran ku sarerea oge. Ayeuna mah ngadua we ka Nu Maha Kawasa sangkan Mang Ronyok bisa riung mungpulung jeung urang. Apaan aya paribasa nu ku urang geus pada apal. Bengku ngariung, bongkok ngaronyok. Tak kulantaran kitu sing sabar jeung sing tenang. Dari kana ngaran mah geus keuna Mang Ronyok teh bakal bisa bongkok deui. Kumaha nya Ki? Kitu geuning. Cek cek palebe ngareret ka Aki Pilan. Nu sejen imut bari melo. Ih lain kitu atuh palebe. Mang Ronyok teh bisa ngariung deui kitu. Lain Mang Ronyok bongkok deui. Tapi teu naon jeung maksudnya mah bener kitu. Ngan salah dina ngecapkeun mungkul. Temal Aki Pilan seri leutik sorot panon cahayaan tapi biru hati mah kalah kabaheun. Janten kaputusanna kumaha tuh Ki? Tua kampung nanya ka Aki Pilan. Lantaran manehna mah hayang geura meunang kapastian. Iho masrahkeun ka Aki mah atuh. Ulah kitu. Tapi teu naon sok we palikiran ku sadayana sabab Aki mah teu bisa mutuskeun. Berapa geura rempukeun ka inya. Waduh bingung abdi teh Ki, bisinya anje Mang Ronyok teh dibawa ku siluman. Kumaha nulunganana atuh? Ka mana nyusulna? Tua kampung beki bingung panon ngareret ka palebe nu keur kerung. Ya ina mah urang careangan we heula isukan urang mimitian deui sugan aya milik. Ngan patua kudu ngadeuketan deui bah lemud. Penta tanggung jawab da tinu urusan ieu. Komo ari tadi geus ngedalkeun janji mah. Nu rek mere pare teh. Mere pare teh kabiru hati eta teh kudu dibenerkeun deui. Da batua mah salemur jeung bah lemud lain. Cek palebe mere kaputusan. Ya teu naon-naon atuh.
kena urusan bah lemud malah bakal diberesan ku kuring asal barantuan yang mang ronyok sabab geus jadi kewajiban urang sarere ya apa ieu teh kuring mah najan lain urang dieu ge tetep we boga kewajiban pikeun mantuan maluruh mang ronyok tah ayeuna kuring rek balik heula ka lemur luhur bisi pamajikan kuring ngantep-ngantep tua kampung ngajak sasalaman ka sararea atuh gupgap di tarampanan ari geus beres mah palebe nyarita rek mulang ayu atuh isukan mah urang pada neangan we da mang ronyok teh kadang nanti kadang-kadang nanti mang ronyok teh kadang warga Cilangkap tang tuwe bakal diteangan ku sararea berageur mulang atuh kade sing hati-hati patua di jalannya mangkan geus poek nuhun palebe permios sasadayana tua kampung terus turun kaburuan teos balik ka lemurna sok sanajan dina kaayaan peuting kaayaan beuki simpe gaang geus mimiti jempe ari jangkrik mah reang bae di sarada angin peuting ngahiliwir matak tiris karasana hari ti kajauhan kadenge sora anjing nu babaung siga nu ngalalawang kanu keurmiang malahan para mitra dina kaayaan peuting teh palebe sapara kancangan ukur ngaharulang bangun bingung lantaran teu puguh pilampaheun ari bihati gawe nangumbar Cipanon inget ka salakina nu can aya kanyahoan nasibna akhirna palebe jeung baturna amitan heula ngan samemeh mepelingan kabiru hati sangkan sabar jeung tawakal da mang ronyok mah rek diteangan isukan atuh sanggeus beres mah terus sararea marulang ka imahna masing-masing ari biru hati mah para mitra cunggelik sorangan ngumbar Cipanon caduna heula kaayaan di lemur Cilangkap kitu deui kaayaan di lemur luhur ayeuna urang caturkeun di hiji tempat nu katelah Gunung Warangas pernah nama teu jauh ti lemur Cilangkap ngan ukur kahalanganna ku walungan jeung leuweung ipis nu paselang jeung kebon patani mun di sorang kulempang biasa mah moal weakeun waktu setengah poe Gunung Warangas teh para mitra sadaya kacida pisan gede sarta loba batu nu patingjung kiring galedena keur leuweung ipis tapi loba areuy-areuyan nu ngaguyun saliara jeung areuy kasungka pabaliut meuni remet mata hese ngaliwat tapi najan kitu ge aya hiji tempat nu rada caang malah mah aya tangkal kiara nu geus janggotan nguyupuk matak betah hanapeun aya batu sagede imah nu mejeuhna handapna aya liang asa asup jalma ari sabudureunana meuni bersih taya kalakai nu ngagoler sarta pinuh kulukut sigana mah sok ngahaja anu bebersih da teu jauh ti dinya ti beulah laneuh aya saung leutik kawasna paranti kunjen kacaturkeun dina hiji poe para mitra sadaya kabeneran harita teh isuk-isuk kira wanci haneut moyan kaayaan di dinya kacida matak waasna lantaran angin leutik ngahiliwir matak seger hawa bersih manuk recet di sarada langit lenglang taya aling-aling alam narawangan para mitra dina kaayaan kitu mah kana batu anu aya hanapeun tangkal kiara oge aya aleutan makhluk-makhluk anu matak pikasieun lantaran teu puguh ngaranna awakna jiga anjing tapi huluna siga muning tandukan menirang was rupa hawuk jeung geus karolot gede sarua jeung anak domba anu keur kumincir ngaleut arasuk kana liang anu hanapeun batu tea makhluk kacida lobana tapi teu kadenge aya sora nu ribut tetep we tenang jiga teu aya naon-naon malah mata kaget para mitra sadaya bareng jeung kitu teh aya hiji aki-aki nu geus bongkok papakean sing sarwa bodas tapi darekil jiga ngahaja tradiseuseuh malum teu boga sabun awatos si aki-aki potopongna barang bang semplak ngajingjing sapu nyere jeung parupuyan jiga rek babakti eta aki-aki datang jiga bareng jeung aleutan makhluk-makhluk anu tadi tapi teu malire kalah terus sasapu apik keur para wargi hare-hare we jika nama teu nyahoeun meureun
malah mah harita ge beberes kalakai salamar dicokot terus dipicin kanu jauh bareng jeung beres nasa sapu makhluk nu ngalit teh beak kabeh asup ka jero liang. Ari si Aki Kuncen diuk nyang haripan batu paledug ngukus haseup menyan menimulak kaluhur balipok babakti. Sacacan dilajengkeun pantos sisanya para mitra. Aki-aki Kuncen hirupna dakil eueuh kabersekaan beda jeung urang-urang para mitranya. Komo urang mah para mitra anu salilana sadinten 5 kali abdas. Ih bararasi we da awak teh. Kitu. Ieu model aki-aki kieu. Kucel malah daki waduh nih ajar penting lalelen cenah cek pariwasana urang teraskeun. Kumaha ieu si Kuncen para mitra babaktina kieu. Sampurasun sinuhun anu ngageugeuh di Gunung Warangas. Kakasih kaciluk Sang Prabu Walanga nu linggih dina ginggilang ngageugeuh ieu patempatan sim kuring salaku nu jakel kunci ieu tempat pikeun dinten ieu nyangakeun sangu putih sapulukan sejaba bakti ka pangersa gamporan nu nuju linggih di kalajaan pun kitu deui ka pangeran raksa jagat nyangakeun sangu putih sapulukan mugi katampi ku gamparan. Atuh salajengna ka Juragan Patih nuju dulu Ki Jelung kali para wakilna anu katelah Ki Wahisa, Ki Walini, Ki Walahar, Ki Wawancara sareng Ki Gantara katut para pangiringna sumangga nyangakeun pangabakti sim kuring mugi katampi ku sadayana nyun. Kitu babaktina teh Aki Kuncen puruluk ngaduruk menyan atuh haseup beuki mulak we. Tuluy babacaan lilapisan ting maca naon para mitra. Siga nama geus kitu we pagaweana unggal isu. Manehna teh minangka juru kunci urah nepikeun hiji pamenta ti sawatara jelema nu kasasar nyalampah. Sanggeus beres babakti ku cara kitu. Kuncen balik deui bari ngajingjing parupuyan malah mah teu ngareret deui kana liang nu hanapeun batu. Kuncen rugtug mudun kalebak beuki lila beuki jauh. Antuk namah les weh henteu katempo deui sedengkeun di dinya dumadakan. Aya angin ngagelebu gede naker sora seah ngaguruhan daruan. Tatangkalan pating pelenod jigana teh pangabakti Aki Kuncen teh katarima ku dedemat dedemit anu ngageugeuh di eta gunung nu katelah Gunung Warangas. Teu lila jep jempe kaayaan balik deui cara bihara bihari. Hari Ki Jelug jeung anak buahna harita teh geus tarepi ka jero nagara. Pasukan anu sakitu lobana teh ngaguruh salusurakan. Disambut ku rahayat sejena teu milu init ka aya nagara siluman ka Cidamatak ahengna. Lantaran kaayaan di dinya teh jiga dina pangimpian, kaayaan alamna beda jeung di alam biasa panon poe henteu temong tapi kaayaan caang ngebrak jiga caang bulan. Harita aleutan Ki Jelug jeung anak buahna geus asup ka alun-alun. Surak beuki ngaguruh amal-amalan mata katorekan sedengkeun dina aleutan tukang. Katempo 5 makhluk anu araneh ngagotong hiji jalma, horeng nu digotong teh Mang Ronyok para mitra. Nu harita masih kene can eling. Rupina mah kudu demi teh dibius. Sigarek dioperasi we. Aduh, para wargi sadaya. Horeng para mitra sadaya. Mang Ronyok teh harita teh can eling anu ngagarotong Mang Ronyok langsung muru ka karaton nu aheng dikawal ku Ki Wahisa jeung Ki Jelug sup ka jero karaton. Jep di dinya mah jempe nu surak di alun-alun teu kadenge barang serong ka karaton di dinya geus kasampak hiji raja nu kacida gindina. Papakean hurung ngempur lir kaca tingkariceup Kangjeng Raja calik dina kursi gading gilang kancana. Gedenginan aya Prameswari sarta aya deui hiji raja anom nu katelah Prabu Anom raksa jagat. Ari jujurukna Kangjeng Raja disebut ku Aki Kuncen teh Prabu Walanga. Prabu Walangda barang minganu datang teh para mitra Kangjeng Prabu Walangga ngagupayan baringan dika sorang ngagerem handaruan. Ki Jelug bagia teh euy. Kumaha hasil? Hari eta mawa naon digarotong Jelug? Coba geura diuk anjeun teh Jelug. Cek Kangjeng Raja bari mureleng ka Mang Ronyok nu can eling.
ngalemprewe jika nukir sare di pikiran tepuguh rarasaan jika ngapung ragi jelug jeung wawakil na eureun berak dua nana daraku ari anak buah nanu ngagarotong Mang Ronyok terus malunur mani bareng sanggis nyembah terus amalik bari arinit keluar ti karaton. Dawud timbalan Kangjeng Gusti unyuk sumanga ieu kaula pun jelug papati gampara nu gagah sarta sakti mandraguna ngaturkeun sembah pangabakti mugi katampi hatur nuhun enggal dipariksa ku kersana dampal Gusti kaula nu cek Ki Jelug bari nyembah malah si Wahisa ge bareng nyembahna tapi manehna mah teu ngomongan ukur ungeuk we para mitra sadaya. syukur bagja kemanyangan pati kumaha pagawean teh hasil kumaha rakyat urang bisa usaha kumaha perkara gudang bisa dieusian coba geura laporan ka kaula pawan pati. Prabu Walanga neuteup ka Kipatih ari Ki Jelug meuni marah mai bunga aya hibar pangdunga ti gamparan kaula nu jisim abdi sadaya tiasa ngajalankeun tugas kalayan sae sakumdara hayat nu dikerin ku jisim abdi tiasa mulang bari ngabantun pare nu kalintang seueurna. Hiji oge teu aya nu lengo sadayana gudang katuangan bakal pinu pesta kanggo ngahormat tuang putra nu janten Raja Anom tiasa dijalankeun margi bakal parantos seueur tah kitu Kangjeng Gusti jawab Ki Jelug seragu parapat papatih eta nagara meuni unggut-unggutan para mitra sadaya Prabu Walanga ngadenge laporan ti Kipatih bagja temenan patih bagja temenan memang anjeun hiji patih anu gagah sakti mandraguna bisa diandalkeun dina sagala rupa pagawean syukur lamun kitu carana kaula ngarasa bunga nu taya papadana eta ayeuna kaula rek nanya ari eta naon epangna dibawa ka dieu ha nah jiga urang manusia naon perlu dibawa ka dieu. Prabu Walanga nunjuk ka Mang Ronyok nu ngagoler dina ubin anu herang luhurna pating karicep lamun warna-warni sedengkeun Mang Ronyok tetep can sadar. Dawud timbalan Kangjeng Gusti kieu maksudna teh Kangjeng Gusti ieu teh kawitna mati sawah urang manusia manehna keur tunggu pare sangkan ulah dialak ku bangsa urang nanging ku jisim abdi katewak sarta dibantun ka dieu daina mangga bade nyangakeun bilih ku gamparan bade dihukum margi ieu manusia upami diantep bakal ngaruksak kitu manawi mangga nyangakeun ka pangersa gamparan bade disiksik beri kunyit-kunyit dicacang di walang-walang nyangakeun kumaha kersa pangeran margi bobot pangayon timbang teraju aya di gamparan. Cek Ki Jelug tegas naker atuh meningah hulang para mitra Kangjeng Raja teh anjeunna molohok kana awak Mang Ronyok nu ngajepat harita dina ubin ari Prameswari jeung Raja Anom silih reret bangun kaget sabab jika nu kakara nempok ka manusia padahal madina mangsa harita maranehna ge jiga manusia jirim nama akhirna Prabu Walanga ngandika deui bari ngareret ka papatihna. Hei paman pati ayeuna kaula can hayang cacarita jeung manusia jeung asupkeun heula ka panjara deui ngan kudu dibere dahar ngarah teu pae sarta ubaran ulah sina ngalempre engke lamun aya waktu anu salse kaula rek ngangkir deui ka ieu manusia rak geura jalankeun unyuk sumanga Kanjeng Gusti cek Ki Jelug bari paparentah ka Ki Wahisa sangkan Mang Ronyok dipanyara atuh harita keneh Mang Ronyok dipanggul ku si Wahisa dibawa keluar ti karaton dituturkeun ku Ki Jelug teu lagi jauh ti karaton blus ka hiji rohangan nu kacida gedena ngan sakuriling bungking loba batu patinjung kiring galede naker dina sela-sela batu teh menibut bat jalan gede menibara resih taya runtah salamar-lamar acan akhirna sroga hiji kamar nu mangrupa panyara make sarijig besi jeung pantona make kunci gembok meninga gaplok bawa kuncina buatan Taiwan. aduh reket brai pantona dibuka blus Mang Ronyok diasupkeun kana panyara aduh bareng jeung kitu teh panyara ditutupkeun deui tarik pisan atuh meninga gebrung korejat Mang Ronyok hudang terus rarat-raret nempoan keayaan di dinya
Beghati rewas sabab yakin aya dina panjara besi, sarigsigna galade jeung kuat moal aya harapan bisa kabur. Ari luarin panjara aya 2 jalma nu ngabedega bari melong, malah pating cakakak sisirian. Puguh we Mang Ronyok rewas, terus unur-unuran bari muringis. Panon moloho kanu duaan beuki lila beuki apal sarta inget kana kajadian tadi. Uluh. Nah, jika Ki Jelug jeung si Wahisa teh. Ari aing aya di mana, ha? Karena naon maka jadi panjara? Cilaka aing ditawan ku musuh ya. Mang Ronyok ngagerentes dina hatena panon moloho kanu duaan. Pok Ki Jelug nanya, manusia, ari sia inget kene ka aing, ha? Coba jawab. Inget aing geda sia teh Ki Jelug lain yang si Wahisa. Narik naon kumaha wanita tanya ka aing sia, ayo pulangkeun aing ka lembur. Naon make ngerem aing segala. Mending mun bisa maraban aing sia, cek Mang Ronyok bari molotot. Ki Jelug henteu amek malah kalahkannya kakak seuri kitu deui si Wahisa. Walaya gunana ngabacot kitu ge deuleu. Dangke sia bakal modar aina hee heula deuleu. Ulah yang mantau galemur sababengan karinga daguan putusan raja. Sia bakal dihukum gantung dibuang tinggi. Ki Jelug terus init malah dituturkeun ku si Wahisa. Teu ngareret deui ka tukang Pramitra. Teu ngareret ka Mang Ronyok nu colohok bengong. Olohok nu mangkadu lantaran teu ngarti kana kajadian dirina. Antukna mah brek diuk satengah meubeutkeun maneh terus rarat-reret nempoan kaayaan di dinya. Tetela mata kaget pikeun Mang Ronyok. Edas. Nah ya di mana tuh aing teh itu? Ieu panjara mun ditohaga kieu. Beusina galade jeung kerep deui. Kumaha mun hayang biji? Eta pantu dikunci deui. Aya we milik teh yeuh. Aing teh ngimpi atawa kumaha? Alah, cik aing rek ngagel curug. Kep Mang Ronyok ngege curugna gurubug mending ngagurubug. Lantaran yakin karasa nyerina. Hartina lain dina pangimpian leng Mang Ronyok ngahuleng. Manehna mikiran dirina. Mun aya dina keanehan teu kaharti ku pikir teu kahontal ku akal. Malah kajadian basa di sawah ke kacipta deui. Barang inget nepi ka palabadinya gep kana saku baju. Maksudna rek udud tama ngalamun tapi tetela dompetna teu aya. Gap deui kana bedog geus kosong ngan kari sareng kana wungkul. Aduh. Bako aing direbut meureun ku si Jelug meureunnya. Teu gablek bako kitu nu gelo teh. Jeung dibodog aing leungit jiga nama direbut ku si Jelug teh ngarah aing ulah ngalawan. Mata kaget ye. Kudu kumaha lamun geus kieu itu batu meuli leucir jalan bararesi. Tapi kamarana manusana nya. Mun ti isieun kieu. Tu aing moal karung. Sigari ka dieu sahanya. Mang Ronyok curing hak terus ngadeuketan kana sarigsi. Kaayaan kahayang namah rek ngelola keluar tapi sirah henteu asup. Anu ukur colohok we bangun panasaran teu lila gurudag aya nu datang manggul karung. Gubrag dituna gigireun panjara. Barang breh Mang Ronyok meni ngajenghok lantaran nu marung manggul karung teh lain jalma. Ieu mah beurit nu kacida gedena ampir sarua jeung anjing. Nah, aya beurit gede-gede teuing ieu teh. Nah, teu kirang ageung salira teh euy. Aya beurit ageung-ageung teuing sia badul. Kakara mang beurit sagede kieu badagna. Uluh. Nah, di sapatu beurit teh. Kudu buat temuannya buatan si Baduyut sapatuna. Alah. Mun sakalian umaha atuh buatan luar negeri cenah. Tapi dalus kena buatan di luar negeri ayeuna mah kita. Buatan Indonesia ge sia beurit lah geus alus ayeuna mah teu kudu buatan luar negeri sia teh. Maka yang di sapatu buatan Itali segala. Alah. Nah, ke. Nah di mana tuh itunya? Cek Mang Ronyok bari colohok kana beurit nu tas mawa karung. Mending ngadilak eta beurit pok ngomong bentes pisan cara jalma. Aduh, ngasih heula urang mitra.
kumaha atuh nyaritana sakadang beurit teh para mitra. Tong loba carita si manusia aing teh diutus ku juragan Patih sakal ngeri nyatu ka sia dulu teu diparentah sia da moal diberi nyatu ku aing cek dihakan ku aing sakalian goblok tah eta beurit nyarita kasarna karon. Abong basa beurit meureun para mitra da bari molotot ka Mang Ronyok teh. Terus para mitra cucuitan tarik pisan mata katorekan. Kurudud nyurungkeun karung kana lawang panyara berai pan pemuka blus karung teh asup. Tapi barang rek diluncatan ku Mang Ronyok, panto hidang nutup deui sarta kunci ngajepret sorangan. Duh, ya kunci otomatis teh. Ieu di nagara beurit geus hebat para wargi deh. Jika urang asup ka gedong si gerong teh ngeun para wargi. Barang asup teh panto muka sorangan. Reuwas atuh urang si urang pantona otomatis. Ngagunakeun elektrik. Jadi muka nanti nganggo listrik para wargi sadaya. Ieu jigana di kerajaan beurit kieu para wargi. Ahing jodoh aya dewe ya. Para wargi anu mulia, atuh harita ge barang harita yang nutup deui sarta kunci ngajepret sorangan beretak si beurit gede lumpat. Colohok Mang Ronyok meuni asa dina pangimpian sababaraha kali ngagea curugna. Nyibit ceuli ngagere irung jeung ngajenggut buuk teh tela nyeri. Heran aing ya. Di mana atuh itu sabenerna nya ieu teh? Palang siang aing di nagara beurit ieu sabab aing teh hafal kan ieu karung. Dan dipake basa ngalapare ge ieu. Cik urang buka naon isina ieu. Aya kejo atawa naon isina nya di dieu teh? Mang Ronyok teu boga kasieun. Kalah kajadi panasaran terus muka karung lalaunan. Barang geus dibuka bururu bangsal anu ngabururu tina karung atuh colohok Mang Ronyok lantaran manehna disuguhan dahar ku bangsal. Nah, ini jadi kieu. Dasar beurit sia. Ka manusia nyuguhan dahar teh ku bangsal, nah lieur beurit teh kumaha sia? Alah, lamun lieur di negara aing sia berobat lieur saku aing. Leh, teu tanya heula ka aing sia tuh. Bener na rek nyuguhan teh tanya heula naon kasedep aing sia badul. Atuh aing teh hayang ieu bakal kakayam lah. Rek minum cai kopi nu lekoh. Aduh, atawa teu bakal kakayam teu naon aing malah. Pada we teu naon nginumna. Cai nu lekoh kitu deui lah. Alah lamun teu eta tamahan aing teh ieu ku sayur kacang anu amis lah. Jeung asin nya kumaha atuh. Ngarujuan bangsal ka aing. Sia ieu hirup. Mang Ronyok bari nyepak karung bangsal. Terus diawur-awur kaluareun panyara sina ngayang di luar terus ngalamun meuni anteng. Manehna ngarasa yakin yen dirina ditawan ku siluman beurit. Sabab geus aya tanda-tanda nu ngayakinkeun. Da pare nu disuguhkeun ka manehna teh jiga anyar keneh, kawasna mah meunang tadi teh ngala basa panen di sawah bahlem. Paingan sawah sok ruksak we parena. Da geuning beuritna galede, pantes we aing pada newak oge. Lain lawan-lawanan atuh. Beurit segede doma mah lain lalawora duh. Jeung ulu reuwa pisan apaan buru-buru ngalawan ka sakabehna. Kakar ngalawan dua ge ripuh aing. Untung aing teu dipaehan ku si jelung. Tapi lila-lila mah keukeuh aing teh bakal paeh sabab moal dibere kejo meureun di dieu mah. Cigana bangsa lainnya tuh teh. Gelo sia. Sugan teh lain dibawa ka negara kieu patut aing. Aing bedaek dibawa ka negara deungeun. Asa dibawa pelesir ka Jepang gitu tah. Atawa ka ditu ka mana? Ka mana cenah ka negara Amerika? Atawa ka Arab gitu tah. Ieu mah kalah ka dibawa ka nu kieu patut si badul. Kumaha aing teh bisa balik ieu. Alah, hese cenah bejana aing. Meuli tiket ka mana aing ieu? Meuli paspor ka mana aing balik? Ka negara aing teh. Jeung kumaha da isi ruh hati nya? Kumaha mun carana ngarah boga jalan pikeun aing kabur ieu? Alah, aing kudu muter uteuk nya. Kacida teuing ieu mah ieu. Cek Mang Ronyok ngomong sorangan panon melong kanu jauh, nyawang di kaanggangan. Kaayaan di dinya can aya parobahan tetep we jiga tadi. Henteu reueuk henteu ngebrak.
caang tapi asa iuh jika caang bulan ngan bedana teu karasa aya angin anu nebak kana awak. Mang Ronyok beuki ngarasa yakin yen dirina ditewak ku siluman beurit. Pok ngomong deui, aduh era temen we kanyahoan ku Pak RT yen aing katewa ku beurit. Cigana beungeut dewek teh nya ye. Alah beureum ya mun kanyahoan ku batur. Aneh aya manusia eleh ku beurit atuh. Komo ieu di Panyara duh. Wirang di kolong catang ieu nya gedenya panjang. Jeung ieu Panyara di juntina beusi make dielah sagala. Nanti mana alasana ananya. Udah eta pak ngelas si Panyara teh. Ih, hebat si beurit bedul teh ya. Alah, jeung aing teu boga kakuatan bisa eleh ku si beurit ya. Sedih hati aing teh jadi tawanan beurit gini. Barang keur ngomong kitu teh belah katuhu kadenge anu ngaguruh menihan daruan. Kebeg Mang Ronyok ngarenyag korejat nangtung semurusuh. Terus nangtung para mitra dina sarig-sig panon melung ka beulah katuhu. Teu lila buru-dula anu ngaleut ngarangul karung. Atuh beuki ngarenyag we Mang Ronyok teh sabab nu ngaleut teh hareupeunana lain jalma ayeuna mah, tapi makhluk nu aneh awakna jiga anjing. Uluna jiga munding sarta tanukan. Eta makhluk marangul karung pare meningaleut hiji-hiji. Lobana teu kabilang bari laleumpang sora ribut mata katorekan, tapi basana teu mata kaharti ku Mang Ronyok. Uluh aya deui we teh si kasabelat. Nu aneh-aneh teh. Ari ieu naon anya? Sato naon nu kieu patutnya? Disebut anjing da huluna jiga muning. Disebut muning da awak jiga anjing. Siluman naon nu kieu nya? Munjing merenya nu kisah merenya. Atawa jingmun gitu. Beuh, eta mah aleutan para beurit. Yey, sarua jeung jongos nu tadi gedena geuning. Marangul karung. Waduh. Lamun di sawah loba beurit segede kieu jigana moal nyatu kejo manusia ieu beak merenya. Moal nyatu kejo manusia teh ya. Kabeh bakal beak ku si sakadang beurit. Ampun teuing. Nah, bat loba nu aneh di dieu mah nya. Makhluk naon ngaranna nu ulana jiga muning. Jeung sababna anut jeung beurit. Ih. Lieur kana hulu aing mah ieu. Kalah mun borangan mah ieu matak soak jigana ieu. Moal kuat nangtung acan. Keunah rek disaksian ku aing kagok kasong nepi ka mana lah. Nu araneh teh ku aing hayang nyaur ditagoganna ku aing lah. Mang Ronyok para mitra tetep melong kanu ngaleut tetela loba pisan da puguh mun dibilang mah aya rebuna. Akhirna Mang Ronyok ngarasa cangkeul geek diuk deui bari nyarane panon tetep melong kanu ngaraleut bari manggul karung. Nu geus yakin eusina mah pare meunang maling. Akhirna nu ngaleut beak. Tapi henteu lila saatna teh burudul aya nu ngaleut deui. Ngan ieu mah lalengoh teu marawa karung horeng beurit anu laleutik. Sarua jeung beurit nu sok raya di sawah bah lemud. Puguh we Mang Ronyok mending ngajenghok sabab nempo beurit kacida lobana. Ngaleut tartib pisan pating tirilik nuturkeun pamingpin anu gede. Kamaran atuh sakadang beurit teh nya. Jigana mah rayatna ieu anu gelede meureun menakna. Ai ki jelung papatihna. Ari rajana di mana nya? Hayang teuing aing ngobrol jeung rajana. Rek ajak debat ku aing lah. Ngara aing bire di ajian beurit. Ngara aing bisa ngajaga pare tina gangguan beurit. Ka beneran sia lah. Rek mentet tumalna we ngara pare aing teu dihakang beurit. Tapi naon nu kudu dihalanganana nya? Naon nu kudu dijagana da aing pare ge teu boga, sawah teu boga. Aya dua geus beak mun ku siru hati. Ini kumaha mun aing dihukum ku raja beurit ye. Wah, moal bisa balik deh. Kumahanya tak bingung ditawan ku beurit mah. Tetela sedih ye. Cek Mang Ronyok bari melong kana alitan para beurit. Nu kacida lobana hate mimiti ngarasa susah jeung bingung. Lantaran inget kalemurna jeung inget kabiru hati, ras deui inget kana katelengesan bah lemud. Nu teu boga rasa kamanusaan. Dengan ukur hayang untungna bae. Barang inget kana kadinya para mitra, Mang Ronyok meninga gidir nafsuna jadi amak kabah lemud lantaran bisa na asup ka Panyara teh gara-gara pagawean nu dibikeun ku bah lemud. Atuh menika kerot Mang Ronyok teh. Hatena ngageremet hayang mulangkeun ka nyeri kabah lemud, tapi jiga taya harapan ngan ukur ngaharepkeun kana paeh bae, da geus aya dina Panyara beurit. Cilaka mun kieu mah aing deui.
Moal bisa mulangkeun ka nyeri kasih lemut ieu lantaran kaburu pae. Sakedeung deui aing teh bakal dihukum ku raja beurit. Sedih mikiran nasib. Aing bakal dihukum ku beurit. Awas ya lemud. Mun aing salamet tina gangguan raja beurit dibeakeun paresia ku aing lah. Diparabkeun ka beurit kabeh. Aing mah kapalang belang kagok borontok sia. Soreleng geus aing diparabkeun bah lemud teh ku aing sia. Parena sina beak ku raja beurit. Tepungan kalau miskin tengah nganggap hina bae. Daya pisan nulungna sia. Nya aku aing arek nekat ayeuna mah. Najan kitu ge bakal dihukum aing teh. Cek Mang Ronyok bari ngeupeulkeun peureupna. Kuntu kekerot inget kana kapeditanna bah lemud. Nu akhirna manehna jadi ngalamun. Sedengkeun rakyat beurit harita geus beak taya nu ngaliwat. Kaayaan robah jadi ti iseun deui Mang Ronyok beuki anteng ngalamun. Mikiran pilampaheun nu bakal ngalaman hukuman ti raja beurit anu jujulukna katelah Prabu Walangga anu ngageugeuh Gunung Warangas. Para mitra kaum dangu, ari Prabu Walangga jeung Pongawan. Itu deui prameswari jeung putra mahkota nu jenengan Prabu Anom Raksa Jagat. Harita basa ditinggalkeun ku Ki Jelug, nu mawa Mang Ronyok teh terus ngayakeun sawala, ngayakeun babalag gempagan. Kasep putra mama, kumaha maksud hidup ayeuna? Lantaran hidup tegas resmi jadi Prabu Anom. Nu bakal ngaganti ama dinya nyangking ieu nagara. Sakedeung deui hidup bakal diangkat jadi raja di dieu, ngaheyeuk daya ngolah nagara bakal ngadiukan kursi kerajaan kursi Gading Gilang Kancana. Sabab ama geus kolot, geus beujeuhna turun tina kursi kerajaan sarta hidup kudu jadi gantina. Kumaha pamadegan hidup. Nama si kene cangcaya ka ama. Nama si kene resep kana ulin ajiga biasana. Atawa kumaha. Lantaran ayeuna Ki Jelug geus datang sarta geus hasil bari mawa pare sakitu lobana. Keur ngeusian deui gudang nu kosong sarta eta pare dibik bakin pikeun bekel hidup. Hidup salila nyangking Nyakrawati ngabahu denda ngawasa di kerajaan beurit. Coba jawab sing tegas. Cek Prabu Walangga bari ngareret kaputerana nu jenengan Prabu Anom Raksa Jagat. Atuh ngumun Kangjeng Rama, eta sadayana kalintang katampina ku putra, tangtos putra ge moal kumawantun mungpang kana kapala Hyeng Rama. Nu sakitu saena. Nanging saeutik cenah nampi eta kalungguhan putra teh. Hoyong milari heula pangalaman Rama. Tak kitu syaratna teh Hyeng Rama. Walau nu jadi putrana bari nyembah. Hormat pisan ari karamana mah. Neangan pengalaman kumaha anak ieu. Coba caritakeun ka ama asa teu kaharti teuing. Na erek neangan pengalaman naon. Make hayang ngalalana sagala rupa. Prabu Walangga reuwas da puguh kagungan putra hiji-hijina. Kari-kari ayeuna aya maksud. Prabu Walangga ngaraos rempan bisi putrana kadalon-dalon nu akhirna matak ngaganggu kana maksad anjeunna. Teu seura anu kasuhun ama. Putra teh ukur hoyong nyobian janten manusia we. Atuh syukur-syukur upami saterasna tiasa janten manusia mah. Margi saur pamanjelug sa manusia teh saur kaanehanana ama. Saur rupina dina ngajalankeun pancen hirup teh. Teu jiga urang ngan sarupa bae. Da ieu nu ngajantenkeun putra panasaran teh ama nu mawi hoyong janten manusia we. Carana mah kumaha we da tiasa diakalan asal ku Jeung Rama diwidian. Huleng Prabu Walangga ngahuleng. Lantaran ngadangu putra mahkota anu kapalaina mah hiwal beda jeung batur. Malah jauh pisan jeung cita-cita nu jadi ramana. Kangjeng Raja Prabu Walangga geus lila ngarencanakeun hiji cara pikeun ngalatih putrana sangkan jadi Raja Anom. Anu bakal ngawasa di nagara beurit. Tapi ari ayeuna aya pamenta anu jadi putrana teh mangkaning pamenta teh beda pisan jeung nulian. Mahiwal matak salempang. Malah prameswari colohok harita asa teu percaya kana caritaan Prabu Anom Raksa Jagat. Akhirna sang Prabu ngandika deui, kacida teuing. Kacida teuing ati kitu mah anaki. Kacida teuing. Kahayang teh teu akur jeung kaayaan urang salaku bangsa beurit. Malahan beurit ge lain beurit biasa tapi beurit siluman. Atawa siluman beurit. Urang teh ku manusia sok dipunjung dipuja sok aya nu rabu daratang ka ama nu sok ditepikeun ku aki si loncer teh. Da ayeuna hidup bet hayang jadi manusia. Nah naon maksud ka capek-capek jadi manusia?
cek ama ulah gitu kudu mikiran lain-lain neangan pengalaman di negara urang baik sabab urang geus kieu kuduna kudu jadi bangsa siluman berit ulah kamalinaan teuing boga kahayang ulah mahiwal jeung batur manusia mah geus aya bagianana geus boga nagarana kitu deui urang geus boga tempat jeung boga kekuasaan sorangan nah keur naon make milih anu batur pek pikirkeun ku hidup cek Prabu Walanga sigana mah teu panuju kana cita-cita nu jadi anakna lantaran boga kahayang nu mahiwal tapi Prabu Anom raksa jagat teu galider tetep wae dina pamadeganana pokna malan deui mung waktosna kabujeng see para mitra.